tewak potong ke juga tadi kusiku tak cek hukum jurus makanya hanya potong kumaha batur muhu put di puhunya jaduan gerak dah kurung potong jung tuh potong mah ya demua potong sebab itu di puhu di aduan gerak nah dan yang batur potong tuh gitu potong kan sok mual bisa potong tuh kumaha caranya kira-kira hese ulah maksakeun sok tewak tadi diajuk ke batur tuh hesenya kumaha carana dorong ngalangkah ke upat ku pasagi ngalangkah ka hareup urang ka itu ngadorong heula tuh di mana batur salah dan tarik deui beunang aya mah gitu tadi mah hese batur teh nyeret gitu nyeret urang langkah tamahan piceun heula geus batu ngalangkah tarik deui cepat mundur deui sukuna gitu so rak puhu jumpu brodi rak beunang gitu eta pancing heula kumaha urang dibinasakeun ku batur ubana tah eta kumaha so potong dah nya di dieu teh gitu kumaha lamun urang dikieu ku batur pasrah sananya teh ulah pasrah gitu di urang aya jurusna keneh silih tulungan silih elehkeun silih tulungan dan jurus teh contoh begitu dipotong tuh dibalik deh dibalik sama penyawa dipotong tuh dimakannya tuh 25 nya benar tuh dibantuan nolong apa batur teh contoh sok di mana dipotong tadi itu tembak 25 dung itu gincalkeun tah eta 25 teh jadi urang bisa motong begitu urang dipotong ku batur cicing pas lah lieu tulungan gitu silih tulungan silih elehkeun hiji eleh ku dua hiji bisa eleh ku hiji gitu nah amke kitu cenah kan hiji eleh ku dua hiji bisa eleh ku hiji apa susun bagancang ya kari gitu cekari batur nyusun kepruk atau susun babunya nggak bisa nyusun di babu kumacak susun nakot karena bab cicing pacing lawong abusan kan kalimat itu orang pasar di mana batur yang ngeloyong batur ngepruk burung abus nih lah cepat kemas nasabah berat cicing pacing lawong abusan ke lawong mah gancang gitu dikit tuh pilaan eta mata posisinya boleh kawal dia batur kapur tebus ya begitu di tempat harap mas eta cilaka geus